أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Baham anu bodoh kadenge nama akur horeng makna nama lain. Ayanu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Horenganan makna nama duit. Atuh. La ilaha illallah teh kadenge ku urang mah duit. Kadenge ku urang mah la ilaha illallah. Ku ahli nama horeng duit. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sugan urang mah akur bae la ilaha illallah teh. Horeng henteu. Sebab la ilaha illallah teh kalimat tauhid kumaha timbulna. Lamun timbul min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah atuh bener-bener la ilaha illallah. Tapi lamun la ilaha illallah na timbul tina qalbin ghairi taqiyyin naqiyyin mimma siwallah atuh la ilaha illallah na teh teu berarti. Mantak la bi kulli kalimatin tusma'u min afwahil am. Teu sakabeh kalimah nu kadenge kalimah tina cangkem nu barodo. Cenah kadenge nama akur wa in kana labdu wahidan sanajan lafad nama sarua kadenge la ilaha illallah bahkan make musik. La ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Tuh kan. Lakin fil makna tafawutun tetapi maknana beda. Maknana beda. Wari la ilaha illallah nu kaluar ti Kifudoli jeung nu kaluar ti Haji Pendi beda. La ilaha illallah kaluar ti Haji Pudoli mah berkatna cau gede. Tapi ti la ilaha illallah ti Haji Pendi mah cau emas. Leti bahkan caroplok. Leti eta keur carita urusan duniana beda teh. Sebab hate eta adalah tanah nu kadatangan ku bibit nu endek dipelakeunana bibit tauhid. Kadengena ku urang la ilaha illallah di mana-mana yaji'u idza ukhidza badru tauhid min qalbin hayyin atuh payakunu badran kamila. Di mana dicokot bibit tauhid
Ikol bin hayin hate anu hirup eta teh bakal jadi bibit anu sampurna dipelakeun dina kolbu atuh jadi bakal akaran bakal bersemi bakal kembangan bakal buahan buahna wusul ilallah. Tapi lamun bibitna anu henteu memenuhi persyaratan badru ghairil balik bibitna henteu memenuhi persyaratan dek melak jagongna geus dikulub jagong manis geus dikulub dek dipelak lah iya ge lah weru siraku deh tapi orang ngamalaken ya weru orang ngamalaken odob aduh nah dek melak pare bibit anu dek dipelakeunana geus kagaringan geus lila teuing di darat geus karoneng kolot teuing pam bibit kolot teuing teu bagus yehehe asa kasinggung bae ai mah budak nyaritakeun bibit pare asa kanyana bloon iya tuh teh mah bibit pare kolot teuing mal jadi yo kumaha yo kesi jadi kos kieu sih badzu gairil balik layan butuh moal jadi kajen guku mage kumaha bibitna muntak bibit aya bibit unggul aya bibit biasa aya bibit cangor nah urang lamun neuk melaka-lapa ge bibit da kudu bibit unggul kudu nu kiring bibitna lantaran bibit kiring mah kalapa loba minyakan geus jadina ge bagus pelakeun jadi nah ieu mah bibitna lain kiring buruk buruk lah komeng ge aya nah ieu kumaha bibit dicokot dari bana bibit mantap lahan nu endek dipelakeunana olah heula kemudian bibit nu endek dipelakeunana teh kudu timbul tina lahan nu bagus berarti kan konek lahan nu endek dipelakeunana diolah bibitna bagus hasilna masya Allah hasilnya masya Allah tuh miti dibersihan rela diwaluku waju digaru ju dilemes-lemes caina diatur bibit dunges dicengcem nage ulah ngorating ulah koloting melakeunana nu bisa ngatulah loba teuing ulah saeutik teuing sesuai jeung aturanana dipelakeun masya Allah hasilna nuku urang dipelakan tea 1000 meter bakal menang sakadar sakintal 2 kintal tapi lamun sesuai jeung aturan bisa-bisa 10 ton eta lah bibit nah ieu ge la ilaha illallah Imbiti lahana kolbu nu endek dipelakanana di bagusan heula syariatna tauhid wujud kidambakona teh kena rapi sebab nu endek dipelakana kalimat tauhid supaya jadi terus dirapih-rapih tentuna nu ngolahna kudu bisa aya tarekah-tarekah cara-cara boro-boro melak pare melak dangder ge ceblawur disebutna
di pagar henteu ditengok henteu hayalanana cek panehanana aing melakdang dari 1 hektar. Nah ieu teh kuari geus aya sabulan 2 bulan dah 3 bulan meureunanan geus buahan beutian lah sugan we dijual tetonan jang modal kawin. Barang ditinggali ka dinya boro-boro tolan kintalan orenganan jadi ge henteu lantaran teu diolah obo pare. Ya ora lah. Ora modale. Modale lake. Aduh. Itu kene bibitna bibit tauhidna teh kuduna kaluarna tina qalbin hayyin. Tina hate anu hirup dengan kata singkat kudu ti ahlina disebut mursyid. Syarat-syarat mursyid geus dijelas-jelaskeun di unggal-unggal kitab tasawuf bahkan di kitab thariqah mah jelas. Hiji nu kasifatan mursyid teh jelema nu geus istiqomah. 2 nu geus ngabogaan rasa. Nomor katiluna nu geus ulah aya muatanna naon hiji be Allah. Manya ieu mah guru mursyid make jeung aya di partai sagala. Guru mursyid aya di organisasi. Guru mursyid teh malah mah dagang ka Tanah Abang. Malah mah guru mursyid teh dagang karung dioplos. Atuh ya teh lain guru mursyid, guru jurig. Ulah ya masyaallah. Nyana ngurusan diri nyana datang ka karasa usul ilallah karak mursyid. Mentek ulah ya embel-embel guru mursyid mah. Urang ngadenge kuari ijazah thariqah teh haju make emas mahar. Mencit embe segala rupa. Dirahasiakeun ku guru thariqah mah ijazahna ge ulah aya nu nyahoeun jempol suku acak. Rahasia ulah bebeja bahwa urang geus ijazah thariqah. Ieu mah lain teh sia geus ijazah, geus 3 kali bae mah. Oh, malah mah aing geus suluk. Bebeja. Urusan ruhani teh kudu bebeja kene ka ciri lengkah-lengkah jeung kiceupna ka ciri. Sebab jelema mah lamun dagang karung teu meunang manggih karung luak liat bae atuh ka ciri. Oh, berarti pecinta karung. Eta lah iyalah. Jelema hayang kawin teu meunang aya nu menggih tiung-tiung koneng. Hejo aju bae. Lah. 2 kali wajar ka 3 kurang ngajar sia. Tah, iya. Itu kan ciri lirikan kemana. Nah, guru mursyid geus ulah aya embel-embel jeung muatan. Hiji be Allah nya ngurusan ruhani, ulah make jeung urusan ka jasmani. Hiji be ruhani nya. Luar eta henteu, endek hayu henteu ulah. Sakitu bae. Tah geus lamun timbul ti qalbin hayyin yakni hirup atuh bibit teh meureunanan eta teh abadu tauhid min qalbin hayyin mah hirup bagus payakunu badron kamilan sampurna. Jadilah jadi tanu mentak ieu teh lain eueuh guruna loba aya baik anu hirup maupun nu geus maot. Guru mursyid aya teu kudu di teangan guru mursyid mah cenah aya di Gang Doli di Surabaya. Tah lain guru mursyid. Atau cenah di Bandung di Saritem. Ye. Masa sih guru mursyid di Gang Saritem? Ya. Atuh di daun gara-garana keramat tunggak geus eueuh guru mursyid teh. Dah. Kuat. Lah aya urang endek dagang karung pasti urang teh neangan kolbu urang sasi nu bisa nudukeun sasi nu bisa jam moal dagang karung kudu
ngajual ke supermarket pasti ka tukang karung deh doyognya ka tukang karung jelema dagang nate dagang piring atuh pasti mah moal ka tukang bontengnya na atuh pasti nehangan deui anu neuk meuli piring ka dagangna dan lain sebagainya di dinya bae ruang lingkupna ulah hese-hese keur carita dagang teh kos kitu keur carita dagang gabah jam moal ngahiji ujung dagang emas moal pasti nyana neuleun sawah saran tani kitu bae terus loyog kitu keneh ngaji jelema deuk ngaji alpiah atuh moal neangan ka Jamul Jawame pasti di mana sih mun muka alpiah tuh kan pasti diloyogkeun ka dinya kadinya urang deuk ngaji falak pasti loyog ka ahli falak urang deuk ngaji bilagah pasti loyog ka kiai bilagah urang deuk ngaji fikih pasti loyog ka ahli fikih kitu bae terus mentak urang ngahiji teh aya henteu sa irama moal ngeunaheun atuh sanajan jaipongan ge teh akur jeung kendangna mah teu ngeunaheun gajeun ku kumaha ge teh kaja mah ye atuh kendang penca ge Haji Pendi mah kendang ka mana penca ka mana atuh batur geus eureun kendangnya masih kena penca tak teu ngeunaheun tah ieu lah kudu akur atuh kendang jeung pencana tuh nah urang deuk ka mana dilayokeun ka dinya urang ngahiji samobil jeung jelema nu teu sauyunan moal bisa kiai anu sapopoe ngaji kuari dihijikeun samobil jeung anu sok jualan taneuh naon jualan taneuh calo mal akur ieu mah ngobrolna ka Amil jurumia nya ngobrol ke meteran mal akur malakur gajeun gogomah tukang pidato jeung ahli hikmat pal nyambung atuh Ki Pudoli bapak nyaritakeun ada urusan undangan nah ari ahli hikmat nyaritakeun urusan tuh siapa dasar hayang meureun pikiranna kapelet teh blon eta malakur gajeun gogomah malakur. Nah tapi dunia teh diakurkeun ku Gusti Allah dibere betah di mana saluyu adapun gerakna urang teh di pamerintahan tapi urang deuk ka Allah gerak urang di usaha tapi deuk ka Allah gerak urang di pesantren tapi deuk ka Allah gerak urang di tani tapi urang deuk ka Allah haju babarengan sama-sama deuk ka Allah bakal geunah numantak betaheun ge kiai ngahiji jeung pamarentah ideologina meureunanan di dinya ruhna aya di dinya betaheun naik ka panggung ge sanajan aya nu joget ge malah nikmateunnya wih nikmat bener bukan dari dulu cek ya Epita malah ternyata bagus ya kan tuh ulah bener pun sia tuh kan ngahiji jana masyaallah tah Epita malama jeung Ki Pudoli ieu mah bangsa jeung Elpi Sukaes ieu mah ya Remakola Ida Laila bangsa kadinya tah rombongannya na Megi Z tah ieu atuh geus innalillahi wa inna ilaihi rajiun saing cak sia eta lah jadi satahun tahun kolot masuk milu jeung tahun ngora nah ieu keur carita jadi akur lamun satu tujuan mantaknya na barartaheun di NU sanajan NU kabulang baling kitu ge aya di dinya rohna mantaknya na atuh ngantor ge akur di dinya aja mun teu akur moal aya jelema geus jadi wakil manajer di bank kemudian ngaji ka dieu aju ngaji berpikir nya orenganan tempat riba mau tidak mau nyana kudu ambil alih
ambil haluan 180 derajat nya ngayakinkeun haram kaluasan ajan kolotna mitohana pemajikanana cerik ulah keluar ulah teu bisa iriba nya hiji lah jeung nu endeu ka Allah padahal gajina tuh wakil manajer atuh geus kudu dicaritakeun dagang karung mah naonan nah hiji ieu urang nu mantak daek na hiji daek ka hiji sauyuna manuk dadali oh kan dasar jada odom teh nyaho nya manuk dadali teh nyaho jada mah hese lah nah sauyunan ketika ente sauyun urang lempeng deuk ka Allah lempeng sanajan urang teh ngan sakadar hayang ilmu deuk ka Allah nah hiji urang ngaji ka ilmu anu campur-campur jeung berbau-bau ke pemerintahan teu betah dibere teu betah bae Haji Pendi pernah diondang lah yang asal datang bae ngalah duitna bae eta tah munafik teh kos kitu tah ngalah duitna doang ya kita teh lah iyalah bibit dan nu bagus nu memenuhi persyaratan nu mantap eta montong bagus lantaran bibit unggul diproses di IPB Bogor ternyata luar biasa terus dikembangkeun diurang montong tengan ngaranna doang padahal mah dipelakna diurang bagus akur jeung aslina sebab memenuhi persyaratan didompleng ku hari ku petani-petani nu lain jadilah sibih montong aya rupana mah montong barang jerona sikina gede kan montong asli mah bijina iku cili lah iya tebel ikune nah dagingnya montong asli iku ya sirawa orang waruh montong orang pernah tuku sirnya mangan bae sing iki deh mriki serama tumbas boten aduh ya Allah ya Rabbi nah ieu bibit dah ieulah Tuan Syekh Abdul Qadir ngajelaskeun payakun badran kamilan baddu ghairil balik la yanbutu walidzalik unzila kalimatut tauhid fil Qur'an diturunkan kalimat tauhid dina Al-Qur'an fi mawdi'ain dina dua tempat hiji muqarinun bil qauli zahir kama qala Allah taala wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun di mana-mana dititah diomongkeun ka para kufar baca atuh la ilaha illallah sombong teu daekeun di mana-mana dititah jelema munafik maca la ilaha illallah daeke disungut doang hate mah henteu yastakbirun di mana-mana diomongkeun kanu bodoh baca atuh la ilaha illallah ngadatang ka sungut doang hate mah henteu iyalah fahadza fi hakil awam la ilaha illallah kaluar tina baham anu bodoh kadenge nama akur horeng makna nama lain ayanu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah horenganan makna nama duit atuh la ilaha illallah teh kadenge ku urang mah duit kadenge ku urang mah la ilaha illallah ku ahli nama horeng duit Masya Allah la ilaha illallah teh yastakbirun bahasa biagil awam kadengena akur la ilaha illallah sakumaha dongeng tadi Kangjeng Nabi Isa alaihi salam nu kahiji la ilaha illallah sieun ka Allah bagus ahsanta asobda nomor kedua la ilaha illallah hayang ganjaran ahsanta asobda nomor katilu mah teu hayang teu sieun ka neraka teu hayang ka sorga ieu mah muhikunal muhaggigun ieu mah hebat nu katilu nu kaopat mah lain sieun ka neraka lain hayang ka sorga resep ganjaran
lain mengabdi ka Gusti Allah tapi ternyata luarin eta cek Allah godobtu bendu aing neraka. Tah tinggal tipe-tipe la ilaha illallah nu ayeuna aya la ilaha illallah nu mana? Atuh aya la ilaha illallah la ilaha illallah. Tipu doli mah illallah. Tinggal haji pendi bingung ya na. Illallah. Ada kumaha. Itu diasupkeun ka hate. Coba janda di kamar kitu tante si la ilaha illallah di kamar. Sorangan janda. La ilaha illallah. Illallah. Wah, cak pabajikana. Rantai ya salaki. Ya Allah ya Rabb. Nah iyalah yastakbirun. Kita baca la ilaha illallah teh yastakbirun sombongnya nak teu daekeun atawa daekeun tapi maknana lain. Man taqwa zamahum kalimat taqwa wa hiya la ilaha illallah bi syarti akhdhi min qalbin taqin nakin mimasyallah. Jadi berarti wa in kana labdu wahidan sanajan bahasana mah hiji la ilaha illallah lakin fil mana tafawutun manana beda. Ya jelema kasurupan bacakeun la ilaha illallah 1000 ku Haji Pendi. Pendi maca illallah la ilaha illallah la ilaha. Inum ke malah pindah ke Haji Pendi. Malah nyana anu kikieuan. Teu kudu loba hiji baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nasubkeun ka jantung. La ilaha illallah teh pangeran wajib disembah hanging Allah. Ti eueuh ka aya nang Allah, ti aya nu ngurus Allah ke bakal eueuh ku Allah. Gerak-gerak ti Allah, cicing-cicing ti Allah, eueuh nu boga gerak kecuali gerak Allah, eueuh nu boga cicing kecuali cicing Allah Gusti. La ilaha illallah. Fah, yom, hiji la ilaha illallah. Inum ke? Cager. Ngeri huntu, bacakeun la ilaha illallah. Haji Pendi 1000, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, sia jari huntu, baca. Ungger kabeh. Tadi nyerina kan hiji kuari 12. Nyeri kabeh. La ilaha illallah teh lain deui. Eta inget di masa barakali dia omongkeun ge eta inget ka Abah. Abah udah geus jeung minta cai samping ge menyon-menyon azan. Bere geus. Eta dadu di baju joget teh hajung. Bah. Eta tadi jampean deui ieu Bang. Naon kitu kumaha eta jampean. Ieu tuh lain deui Abah mah. Maksudna ka anak mah ngomong gitu tah. Maksudnya dibaca atuh la ilaha illallah atuh pan la ilaha illallah nanti makan atuh la ilaha illallah sia jeung la ilaha illallah abah beda eta maksudna supaya nyaho tah anak teh kos gitu ternyata cager pan tuh coba Haji Pendi la ilaha illallah la ilaha illallah keur duniana ye dibaca ku ahlina berkatna sakontainer nah kuari la ilaha illallah 1000 dibaca ku Haji Pendi imah eueuh sapotong atuh dek kumaha coba ayo. La ilaha illallah kumaha kaluarna. Aduh Masya Allah. Tuh kan? Iya. Lakin fil mana tafawut. Urang lamun urang naon gitu ngaranna hayang ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi hayang ngimpi kapanggih jeung para aulia Allah. Kapan aya doa ya bacaanana hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi sholawat anu sholawat berbagai sholawat ahli la ilaha illallah teu kudu bacakeun la ilaha illallah ya Allah Gusti la ilaha illallah asupkeun ka jantung terdalam set dirindu ka Kangjeng Haji Pendi dibaca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha yang ngimpi ka Kangjeng Nabi Gusti hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi pajade la ilaha illallah Gusti ngapanggih jeung Kangjeng Nabi rep hees anu kuari sok di jalan teh naon teh ngaran ondel
Kapang hijau ondel-ondel. Ulah nyalakeun ka la ilaha illallah. Ulah nyalakeun ka la ilaha illallah diterapkeun di mana la ilaha illallah. Masya Allah. Urang hayang kapanggih jeung seorang wali. Wali misalnya ayeuna urang hayang kapanggih jeung Susarif lah ya urang la ilaha illallah. Bae teh kudu make doa-doa naon la ilaha illallah geus eueuh. Eueuh di nu pangmanjur-manjurna kecuali la ilaha illallah. La ilaha illallah moal aya duana. Atuh la ilaha illallah hiji, la ilaha illallah hiji dibaca ku ahli hakikat bumi jeung langit timbang beratan ke la ilaha illallah kumaha. Atuh naonan bumi jeung langit. Sebab la ilaha illallah teh anu bakal jadi cukang lantaran asup ka surga. Atuh dunia diliwatan eueuh naonan. La ilaha illallah. Kuari urang hayang boga la ilaha illallah nu mantep. Anu ulah kikieuan la ilaha illallah na atau ulah kikieuan. Atuh naonan. Hiji teu aya pangeran wajib disembahi Allah. Naik. La maqsuda bihaqqin nu dimaksud waldi Allah. Naik la matluba. Maksud engke ka dituna la maujuda. Tuh nu mawujud. Ini Allah da kumaha. Sok gerage. Urang kapanggih jeung Allah teh atuh terus-terusan ira. Kapanggih sebab Allah teh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dina la ilaha illallah teh bakal timbul eta. Cek Gusti Allah tuh sia neangan aing ka mamana ja aing mah teu kudu diteangan emang aing leungit. Ingat ka Gus Dur bae. Ngapain saya lagi sedang mencari Allah. Emang Allah hilang. Baham pangen tak Gus Dur gak jawabna. Dia bisa ngomong tuh nu nanya. Jaheu oge. Emang Allah kapan hilangnya? Kenapa dicari-cari? Cek Gus Dur. Dia bisa ngomong jelema. Tuh kan. Sebab naon ngomong jeung geus aya Allahan mah teh hese. Padahal mah bener leungit di hatenya na. Tapi Gus Dur emang Allah hilang. Kapan hilangnya? Enggak pernah hilang Allah mah. La ilaha illallah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aing teh leuwih deukeut tibatan urang genggero, urat genggero. Deuk naon diteangan atuh. Jesiar kicep tenang aing ngicipkeun. Kos sia teh karasa. Jesiar ngadenge tenang aing ngadengekeun. Berarti aya aingan teh di dinya teh. Kos sia teh karasa. Ji sia napas teh tenang napaskeun aing berarti aya aingan di dinya. Kos sia teh karasa. Sia ngomong teh tenang aing berarti sia ngomong teh aya aingan. Kos sia teh karasa. Sia lempang teh dilempangkeun ku aing berarti kan sia teh menang lempangkeun aing berarti aya aing di dinya teh kok sia teh karasa geus kitu-kitu ge encan karasa ja heuh geus kitu-kitu ge encan karasa kunaon deui la ilaha illallah na encan jadi di jero kalbu encan jadi di jero kalbu jadikeun la ilaha illallah engke bakal karasa mimiti urang boga rasa teh mimiti aya engke di kalbu aya bae tah sanggeus aya timbul isin bakalna isin urang geus lamun urang isin di kamar ge menjaga diri ya Allah wandeleukeun bae henteu pernah teu neuleukeun teu pernah teu neuleukeun nu mantep ki bahlul kaistimewaanna hiji nya mah begitu ditanyaan Allah di mana jelema kiai-kiai kabeh jawabanana macem-macem jawaban kiai-kiai teh macem-macem Allah mah aya di qalbu. Bagus. Tanya deh, coba kiai Allah teh sebenarnya di mana karasana? Terasana teh ieu teh gerak-gerak nang Allah. Bagus. Kabeh ditanya Bahlul. Bahlul, karasa Allah aya di mana? Caknya na Allah teh aya karasa ulah kukula kumaneh ge karas. Jeh. Gimana jamane? Ulama mun nyaritakeun rasa mah moal bisa ngajawab maneh bae. Di mana? Eta maneh teh aku hari hirup keur di jero istana, nyana dipanggil ke istana. Ieu teh istana maneh, tah kuari, tah sakaligus nu ditincek eta kuburan maneh. Jadi maneh teh kuari hirup dua alam, ieu teh di istana jeung di kuburan. Cak nu sejen kok kitu jawabanana. Aing nanya ka maneh be, moal bisa cek nanya kula mah. Sebab rasa kula mah mun dibejakeun moal ka harti. Geus dijabarkeun bae ku kula mah. Tah, kuari maneh hirup teh. Kuari sapotong keur di istana, sapotong keur di kuburan. Eta teh sebenarnya rasa. Kan kurang berloon kabeh.
Berlon kabeh jadi terageun ka rasa cak Bahlul dasar bloon kabeh eta teh keur ngaji rasa lamun jelema nu boga rasa urang hirup teh aya ku ari hirup ye hirup teh di dua alam dihirup di dua alam alam sepotong urang hirup keur di majelis sepotong deui keur di perusahaan karung dua alam sok gerage bloon lain normal tah iya teh urang hirup ku ari teh hirup teh sapotong di alam ieu sapotong ieu kan ieu taneuh teh ieu urang ditincak di dieu kan eta kuburan urang eta teh kuburan urang nya emang teu ngomong kan ngomong Pendi engkau sudah tua gigi tinggal 1 teh aku tuh tinggal 2 tuh eta ngomong taneuh teh taneuh mantak mana ulah keserian sagedeng deui imah maneh nu kuari cicing di luhur aing isuk pageto imah maneh aya di hadapeun di jero aing aing nu ngurusan sia cak taneuh eta teh rasa ngaranna ulah carita tak Ki Bahlul mah karasa dijabar-jabar teh ku Ki Bahlul rumahmu adalah kuburanmu tuh kan hidupmu adalah matimu rasa tah jadi lamun datang ka rasa tak kos kitu ngan teu kahartieun batur mah di kolbu teh eta mah penjabaran mun ngaji geus ka rasa moal bisa nerangkeun pasti nerangkeunna ngaco kos jelema cicintaan anu cintana mendalam kan lamun ditanya ngaco coba ge salam bagi salam oh angin sampaikan salam Masya Allah eta ngaco ngomongna iya aduh aing Masya Allah tadi keur isuk-isuk kunaon Masya Allah matas di puncak gunung ji kira tadi cikene pun imah bae mandi ge encan ngomong teh si puncak gunung eta rasanya na dibawa ka ditu ke puncak gunung ye rasa mah kos kitu atuh per detik per menit per jam per lain-lain mentak rasanya na keur diberena ku Allah kumaha tuh eta rasa mentak aya jelema anu tadina rajin jasa ka masjid ku ari henteu ditingkatkeun ku Gusti Allah lantaran embung aya jarak antara diri jeung Allah sehingga embung kaluarga teu lain teu nyaho karena ganjaran berjamaah lain teh nyaho ganjaran masjid tapi leuwih indah di jero kamar tah mantap besi Haji Pendi teh ka masjid-masjid eta rantai embung robah kan jelema lamun dibere ya lamun dibere rasa baheula ku Gusti Allah embung robah cicing mun dikawan cicing nikmat eta mah teu bisa dihayang-hayang teu bisa diembung-embung kadang-kadang kan keur zikir mah henteu zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha teu dibere tapi setelah zikir nyana cicing kunaon drek dibere aya aturan deuk ka WC tuh ingat biasa dibaca doa lamun nauzubika minal khubuthi wal khaba'ith Gusti bari tafakur kan ahli Allah mah deuk ka WC loba jelema nu maot di jero WC loba jelema anu haju di WC nalila padahal tempat padahal sakadar sakitu kunaon di jero WC dibere ku Gusti Allah rasa tek di WC Allah maha segala-galana atuh kapanggih jeung Gusti Allah Kangjeng Nabi teh di aras di lauhin di aras tuh tapi Kangjeng Nabi Musa mah kapanggih teh di Gunung Tursina dibukakeun hijabna Kangjeng Nabi Yunus mah atuh di laut Kangjeng Nabi Ibrahim mah atuh kapan di naon kitu seuneu Kangjeng Nabi Yusuf mah atuh di sumur maha kawasa Allah kumaha merena bae Allah merena mantap kadang-kadang jelema teh ya dibere ayeuna sugih teh dedek kayak dibere susah orenganan barang dibere susah teh kapanggih jeung rasa deket ka Allah Gusti mendingan dibere susah bae abdi mending dibere susah cek Kangjeng Nabi Yusuf as-sijnu ahabbu ilayya niku mah coba ya Allah ya Rabb as-sijnu ahabbu ilayya Gusti penjara leuwih resep
Gusti abdi tibatan lain penjara nikmat sebab di penjara selalu aya rasa ka Gusti Allah anu indah. Asijul ahabu ilai. Mantak haji pendi dibere susah bae ge karasa susah. Kanjeng Nabi Sulaiman teh, Kanjeng Nabi Sulaiman susah, dibere sugi, tapi di saat sugi kapanggih jeung Allah rasa. Sugi kapanggih jeung Allah teh dibere rasana teh sugi saadag-adag nu moal aya tandingna, datang ka maot cek Kanjeng Nabi. Atuh Kanjeng Nabi Sulaiman lagi ngadoa, moal aya kakayaan, kasugihan anu nandingan kula datang ka kiamat, moal aya. Moal aya tah tapi diberi rasana keur sugih di kumaha tuh coba. Maha kawasa Allah, aya nu keur susah, aya nu keur sugih. Iya, eta urusan Allah tah mah. Aya anu pinter, aya anu bodoh. Aya anu pinter tapi teu diberi rasa, nu bodoh diberi rasa di kumaha tuh. Bagus ya Allah bodoh. Bodoh teh lain lalagaan, bodoh teh bodoh tapi diberi rasa. Loba jelema nu diberi kos gitu. Tah mah urusan Allah, al insanu sirri wa ana sirru. Urusan aing tah mah Gusti Allah. Anu aing ngaji jamul Jawa me talarnya na hebat jasa teh dibere rasa karasana dengan diondang ke pendopo bae. Itu dalilna pake ngadalil jang nyokotan proposal. Aya nu teu bisa maca Quran acan tapi manehanana sadar sasadar-sadarna. Ngarasa naonan diri teh di hareupeun Allah. Dibere rasa ku Gusti Allah. Loba eta mah rahasia Allah. Al insanu sirri wa ana sirruh. Urusan anak urusan aing jeung Allah, urusan manusia jeung Allah sama. Nah, etalah bibit